Tah eta nu ngawajibkeun kana adus. Jadi anu tilu mah umum nyaeta ngasupkeun hasabah kana parji lah gampang namanya, ngasupkeun nu lalaki kana awewe bari nu asupna aya batasanana. Anapun antal wungkul mah muncul kasarna assalamualaikum assalamualaikum kaluar deui. Tah kita mah teu ngawajibkeun kana adus. Biasa salaman. Nu kadua bijil mani eta oge ngawajibkeun kana adus. Anapun madi jeung wadi anu asan naon ngalibahkan naon akibat ngahayal atau watas gawe tuluy aya ngalih eta mah teu wajib adus ombeh we nya. Nu katilu maot eta oge ngawajibkeun kana adus. Nu kaopat haid, kalima nipas, kagenep ngajuru atawa ngalahirkeun. Ta eta nu ngawajibkeun kana adus. Aya pertarosan? Nah, istri yang umpamanya anu sistem zaman aya mah kapal dina. Jadi ya sesarnya kumaha cenah lamun di sesar tadi dia kan teu aya di sesarnya sementara nya wong pilarian tah berarti aya pertanyaan teh kan aya PR ya kudu bukaan sementara kulantaran ngalahirkeun teh galibna ti handap atuh ti luhur mah teu wajib adus ngan lamun teh mah engke sabada ku abi di pilarian aya ieu dina kitab ieu mah rek ti mana-mana ge kaluarna wajib maka ieu jawaban teh jadi teu berlaku nya jadi teu berlaku ngan sementara teu wajib sabab bahasana ge wiladah ngajuru tina jalan anu galib da baheula mah can aya sesar teh urenya. Nah, tapi beku ayana perkembangan zaman terus ayana ihtilaf seueur para ulama anu memperdebatkan tangke uang dipilari heula nya. Ngan sementara mah teu wajib. Cenah engke mendak ieu dina kitab ieu wajib. Wayahna bong berubah deui gitu. Jadi wajib ayeuna mah da ari pengetahuan teh terbatas. Beda zaman, beda oge nu ngajamananana. Kita panggilkan sementawis. Ulah ngarangnya tuh wajib. Wah, bari pas dibuka deui wajib. Aduh kumaha ieu urang nanggung jawabkeunana. Bisa kalah jadi naon terus ngabohong ka dituna teh nya mending saayana we gitu tah. Cekap aya deui. Aya yang nga. Dina kitab Mustamal eta naha urang unggul atau batu makanya eta. Dina aya kitab Mustamal misalnya mah misalnya adus kan masih ada adus. Cai kan di arah si B eta mungkin masih eta nu kahiji nya urang kedah paham heula ari mustakmal teh naon. Ari mustakmal teh cai tilas kumbahan anu pardu. Contoh engke kantun samikeun sareng adus nya. Urang abdas ye tina keran contohna. Abdas kumbahan anu kahiji kan wajibnya. Maka cai anu muragna teh jadi mustamal cai eta cai nu murag. Tah, eta mustamal. Tuluy urang teh nyiuk deui nu kadua ieu, berarti hukumna kumaha? Sunat. Murag, maka cai ieu sanes mustakmal. Bisi rek dipulung ku babaturan eta mah mangga urang teh wudu. Nu kadua kalina nya pulung deui ku babaturan teh. Pake wudu deui. Kumbahan kadua sarerea contohna teh pulung deui kumbahkeun deui pulung deui mangga eta mah nya da anu mustakmal teh cai anu tilas kumbahan anu pardu lamun dina wudu mah kumbahan anu kahiji ayeuna dina adus sami wae tilas gujubur berarti tilas ngocor anu kahiji ta eta namina mustakmal ieu mah geus baraseuh ieu geus walatra tuluy pindah ka dieu mandi deui ditanean ti handap teh hek diange deui mangga da eta mah sanes mustakmal. Jadi nu dimaksud mustakmal teh cai tilas kumbahan anu pardu itu tah. Kahartos mustakmalna tah. Nu kadua ari ngaran-ngaran mustakmal kulantaran bahasana tilas kumbahan anu pardu
berarti rek urut urang atawa urut batur sami namina teh mustakmal lamun tilas kumbahan anu pardu. Anapun tilas kumbahan anu sunat mah mangga wae ari teu geuleuh mah nya urut wudu batur atawa urut mandi batur diange deui ku urang tapi sanes tilas kumbahan anu kahiji kantos teh. Tah jadi nu di ngaranan mustakmal teh tilas kumbahan anu kahiji. Tuluy aya deui kasus ya. Kumaha lamun teh mah urang sok gaduh caina jolangnya. Jolangna teh alit, kurang ti 2 kula. Tuluy kurang teh disiuk ya. Urang teh abdas. Kumbahan kahiji aya cai ngecret ka dieu. Kabayang teh gambaranna? Kumaha cai nu najolang ieu nah jadi mustakmal? Jadi mustakmal teu? Jadi teu? Bandungan. Bandungan deui sombongnya. Punten nya kalepasan. Kancek tadi cai mustakmal teh cai anu urut make bari urut kumbahan anu pardu nya sanes nu kahiji. Nu pardu nya. Nah make sanes kumbahan nu kahiji da ayeuna lamun urang wudu kieu kumbahan kahiji ieu hek belah dieu can ka kumah hek di kumah deui berarti ieu kumbahan ka sabaraha kumbahan kadua tapi kulantaran ieu mah di dieu mah kumbahan can ka kumah teh maka anger jadi mustakmal da tadi can ka kumah jadi sanes kumbahan kahiji tapi kumbahan anu pardu lebih tepat nanya cenah sakali ngumah berarti kumbahan kahiji cenah nya mangga da eta mah nu jelas kumbahan pardu. Ayeuna lamun abdas berarti caina teh saalit teh dihareup. Atawa ku panyiuk, curuluk, ceret ka dieu. Ieu jadi mustakmal teu? Tah, ceuk tadi ngaran cai mustakmal teh cai anu urut make bari urut kumbahan anu wajib atawa anu pardu. Berarti nu ngeceret ka dieu teh mustakmal. Ari cai ieu urut make teu? Urut make teu? Henteu nya. Ayeuna cai ieu ngeceret ka dieu anu urut makena sakumaha? Sakeceret. Anu lobana mah berarti candi pake. Pertanyaanna nah anu ngeceret ieu teh nyetrum mangaruhan kanu candi pake atawa henteu kitu gambaranana. Maka waleranana teh hiji. Lamun cai nu ngeceret ieu teh mantak ngarobahkeun cai anu dipayun maka eta dihukuman mustakmal. Bahasana tos sanes mustakmal deui nya tapi mutagoyir. Ari mutagoyir teh anu ngarobahkeun. Hiji eta lamun teh mah ieu teh cai teh heran. Urang teh abdas ceret. Nah, cai teh jadi hideung atawa jadi abu lah kumaha we nu penting warnana robah. Maka cai ieu teh kenging diange deui nya. Maksudna teh kenging diange wudu atawa adus atawa ngumbah tai nya, ngumbah tilasna. Nu kadua lamun teh mah cai anu ngeceretna teu aya perubahanna naon bari cai nu ngeceret teh langkung saalit daripada cai anu dina jolang contoh abdas ceret ka dieu sakecelak atawa sacuruluk cik seueur nu nyuruluk atawa seueur nu dina wadah seueur nu dina wadah maka dihukumanana masih suci tegasna masih tiasa keneh diangge abdas atau adus. Kapan eta keceretan? Keceretan eta teu mangaruhan kana suci na cai nya. Naon sababna? Hiji teu ngarobahkeun, nu kadua cai nu ngeceretna saalit. Da ceuk tadi ngaran mustakmal teh cai anu urut make. Sedengkeun nu ngeceret ka dieu urut make ari nu di dieu mah acan dipake. Tah lamun teu ngarobah berarti masih keneh tiasa nya. Nu katilu lamun cai anu ngeceretna langkung seueur daripada cai nu aya hese ngabayangkeun lagi piraku nya cai sajolang urang wudu make jolang deui meureunnya setengah jolang kucurkeun nepi ka ceret ka dieu tah ngimbangan lobana teh nu ngeceretna jeung nu aya di dieu maka eta dihukuman mutagoyir anu teu kenging gampangna jadi mustakmal cik urang mah nya sabab naon anu nyampuranana saimbang jeung anu dicampuranana piraku nya wudu loba-loba teh nu ngeceret nepi ka sarua jeung nu dikeceretanana atawa
leuwih loba nu ngeceretna teh berarti wuduna make naon caina dina naon na jolang urang wuduna make jolang deui meureun cokot beunang ieu satengahna curulukeun pikeun ngucur deui ka dieu kabeh tah eta mah teu kenging ari ngan sakecret mah komo keceretanana teh ka ciri-ciri acan mangga diangge deui ieu teh lamun kondisi caina saalit maksud saalit teh kurang tina 2 pulah sakumaha 2 pulah teh lamun diukur mah 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm ari di urang mah seueur cai mah nya salarasna mah tos jarang nu terjadi kieu teh nya ngan bilih ieu mah bilih keur tiris teu gaduh bak urang teh ngamputan heula na emer nih kana naon terlas najolang atau dina emer falcon celak mangga eta mah teu mantak jadi mustakmal namina cai mutagoyir kan cai teh aya tohir mutahhir cai mutlak aya cai mustakmal aya cai mutagoyir tanuna memang namina mutagoyir lamun ngecret ngan saalif bari teu mantak harobahkeun mah masih keneh tiasa diangge ngan lamun ngecret na mantak harobahkeun teu tiasa diangge nu katilu lamun nu ngecretna saimbang jeung nu aya dina jualangna atawa langkung seueur eta mah teu tiasa diangge ari ngan sakeceret mah mangga masih tiasa diangge eta pakinten perkawis mustakmal salidenya aya keneh beda acan tabuh 8 pamitos teh aya mah nya atos we cekap alhamdulillah dikawit dugi ka akhir mudah-mudahan ajeng manfaatna hapunten tina sadaya kakirangan oge kalepatanana kangge kapayuna bilih teh mah aya permasalahan teu kenging sungkan ditaroskeun nya bade dina nuju forum pangaosan atawa di luar pangaosan oge mangga pendak di jalan ye gaduh masalah taroskeun rek dijawab moal jadi jawab mah dijawab nya ngan lamun terang harita keneh walaranana teh ngan lamun teu terang dipilarian heula gitu dan beureun baheula ngajina seueur nunutan salarosna mah entos kitu diaos teh nya ngan namina oge jalmi nya eta mah ngabela diri al insan mahalul khotawan nisyan jalma mah tempatna salah puguh ngebluk nu puguh mah nya tah gitulah biasanya hapunten tina sadaya kakirangan kalepatanana oge bilih aya bahasa anu kirang tepat eta mah geuingkeun we nya da budak gitu nya nogong korongop meureun aya teh kieu teh nya ngan nya setidakna kitu tiasa bermanfaat kangge anu sanes ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.